Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun Pasta M. Abdul Aziz di kelas 10 IPS 2. Di dieu abdi bade macakeun dua sajak anu judulna Tanah Sunda karya Aji Prosidi sareng Bulan Masih Nu Baheula karya Rijal Sabda. Tanah Sunda karya Aji Prosidi. Hejo pagunungan, paul lautan. Hejo paul langit nah teh kuring. Masing di mana kuring nangtung, masing ka mana kuring lempang. Tanah lembok tempat bumetah, angin nyeot nyiuman tarang. Masing di mana anjeun nunjuk, masing iraha anjeun cumeluk. Kuring ngumumpang, kuring rek datang neueulkeun tarang neueulkeun jantung. Kuring tungtung teteupan, kuring tungtung teteupan, tungtung bedil nginceur dada. Kuring geus nyaksian getih ngabayaba, getih maranehanana minu mika cinta anjeun. Kuring geus nyaksian panon caelong tangga, jasad nu ruksak ngalungsarna dada anjeun. Hejo pagunungan, paul lautan. Taya kamarasan ngan katunggenahan. Hejo pagunungan, paul lautan. Taya katentreman ngan ancaman. Bulan Masih Nu Baheula karya Rijal Sabda. Karasa ayeuna mahyan lalampahan teh geus natrat. Kajeueung di pengkolan, bulan beungres keneh nyaangan lengkah gejid urang nu ngadeueulkeun gandeang pasajan. Yan bulan masih nu baheula najan cahyana dicangkalak katunaan, wirahmana anggeur marengan rengkak kurang, nu estu rimbit ku hareupan nu can kalongkonan. Sakitu anu kapihatur, kurang sareng leuwihna kekurangan kuring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.